kata katingalina konten lamun balik di Pakuan teh dibere duit. Dan duit alhamdulillah abi mah lain minta duit pada dek ngadukeun warga Jawa Barat loba anu kudu direhab. Cing pangnyeunkeun panti rehab di Jawa Barat tuh bener. Padahal eta nepikeun eta. Eta nepikeun eta lain minta duit ciga batu. Wah. Penjagaan nage atuh. Atuh kumaha ieu teh? Jadi tepuk. Abi teh nya laporan nah ka teman-teman dewan. Sugan ka pendopo pernah ka pendopo. Kantos. Aya nu narima saha sugan. Temen anggapan dijaga ku satpam. Kudu aya aja. Atau saya janjian dan sebagainya. Ini ribetnya. Yang papa ngijin pejabat teh sugan teh gampang gitu naon di konten dicaritakeun dina gampang. Dirangkulan di kumaha. Hese pada kenyataan nama. Asli nama. Alah. Borong wing hayang panggih jeung Kang Dedi. Sugan hayang abis banyak minta duit urang mah. Dek ngalaporkeun warga Jawa Barat coba ODGJ anu kudu direhab di panti rehab. Nya terus banyak yang pengidap ODGJ oge teu mampu mengobati sendiri dengan biaya sendirinya. Terus pasca pengobatan oge di panti rehabna pinuh.